إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والرجال الغيب وجميع الأرواح المقدسة من النجبة والنقبة والأبدال والأوتاد وقطب الغوث خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر نبي العباس بل أبي الملكان عليه السلام وإلى حضرة نبي الله إلياس عليه السلام وإلى حضرة نبي الله سليمان بن نبي الله داود عليه السلام أن يتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم على أن الله تعالى يرزقنا بالسعادة الدنيوية والأخروية والعلم النافع والعمل الصالح والموت على دين الإسلام بحسن الخاتمة وأن الله تعالى يسهلنا ويبشرنا ويدبرنا في جميع أمورنا دنيا وأخرى وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain. Paslun utawi ikilah iki iku sawiji pasol. Al hayawanatu utawi pirang-pirang hayawan, kulluha tegese sakabehe hayawanat, tunjisu iku dadi mutanajis. Tunjisu iku dadi najis iya al hayawanat. Tunjisu iku dadi najis iya al hayawanat. Li hamzi if'alin ma'anin sab'ah. Tunjisu iku dadi najis iya al hayawanat bimautiha kalawan sebab maute al hayawanat. Illal adamiya angin anak Adam. Illal adamiya angin anak Adam wasamakalan iwak wal jaroda lan walang. Wal makula lan hewan kang den pangan. Al mazbuha kang den pencit. Al mazbuha kang den pencit. In zubiha lamun den pencit iya al makul. In zubiha lamun den pencit iya al makul zabhan syar'iyan kalawan mencit kang bangsa syara. Zabhan syar'iyan kalawan mencit kang bangsa syara. Wajuluduha lan utawi kulite lan utawi pirang-pirang kulite al hayawanat. Wajuluduha lan utawi pirang-pirang kulite al hayawanat tathuru iku dadi suci iya juluduha. Tathuru iku dadi suci iya juluduha biddibagi kalawan den samak. Zohiron ing dalam luare wabatinan lan jerone. Illa jildal kalbi angin kulit anjing wal khinziri lan babi. Wal mutawallidi lan kang narima manak minhuma saking karone kalbi lan khinzir. Au min ahadihima atawa saking salah siji kalbi lan khinzir. Atawa saking salah siji kalbi lan khinzir. Wa idza dubigolan tatkala den sama kal jildu opo kulite walam yugsal lan ora den kumbah iya al jildu ba'da dabgihi ing dalam sawise nyamake jildu soro maka dadi iya al jildu mutanajisan iku kang kena najis atawa langsung bae mutanajisan iku kang mutanajis. Fala yahillu maka ora halal istimaluhu opo nganggone iya al jildu ma'arutu bati serta teles. Wala tasihulan ora sah as-sholatu opo solat ma'ahu sertane al jildu illa ba'da goslihi angin ing dalam sawise ngumbahe al jildu. Orang teruskan dari ngajina, ngaji rutinitas malam Sabtu, ngopi. Seduh kopi nak, tenang HP mah, tenangkan lah HP nak. HP nak picen ngaji, picen ganti di nului gede, nului bagus.
ulah dipicen bikin beka dia. Paslun dina ieu pasol rek mertelakeun hukum juz bangke. Hukum juz bangke. Ketika aya kotok paeh bangke ieu hukumna naon? Hukumna suci apa najis? Ketika aya manuk paeh hukumna suci apa najis? Zatiahna naya. Al hayawanatu kulluha tunjisu bimautiha. Ari hewan sakabehna hewan. Sakabehna hewan. Naon be? Hewan naon be? Pokona mah hewan be sakabehna. Tunjisu bimautiha eta hukumna jadi najis kusabab paeh. Kotok paeh najis. Embe paeh najis. Gajah paeh najis. Sireum paeh najis. Kabeh. Ilal adamiya kecuali manusia. Manusia mah nalika maut suci henteu dihukuman najis. Walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia manggeus dimuliakeun ku Gusti Allah. Mana kamuliaanna di dinya tah ketika maut henteu dihukuman najis. Wasamaka jeung lauk. Urang boga lauk bujaer hirup barang kitu isuk-isuk ngambang paeh. Ta eta bujaer anu paeh hukumna suci. Suci menang di dahar. Menang di dahar. Lamun jelema mah suci-suci ge atuh teu menang di dahar. Lamun lauk paeh eta suci menang di dahar. Tapi lamun jeroana kotorana eta najis tetep najis. Ieu mah zatiah laukna. Wal jaroda jeung walang simet baheula mah simet. Sok diteangan ku urang baheula mah pake dopang leutik teh digebugan. Simet baok, simet badegul. Nah, loba simet. Eta simet nalika paeh suci. Lai kotoranna mah tetap najis. Nah, jadi manusia nalika paeh eta hukumna suci. Lauk nalika paeh eta hukumna suci. Simet paeh suci hukumna. Tapi jelema mah teu meunang di dahar kajen suci-suci ge. Wal makul al mazbuha jeung deui hewan anu sok di dahar dagingna al mazbuha anu dipencit. Kos kotok ayam osok di dahar dagingna kemudian dipencit. Dipencit paeh eta mah suci menang di dahar. Besok di dahar dagingna kemudian dipencit. Nah eta suci hartina menang di dahar. Taya suci di hukuman suci ge in dzubihadzabhan syar'iyan lamun pepencitana melalui pepencitan secara hukum syariat. Secara hukum syariat. Kos kotok mencit kotok teh kumaha? Mencit embe kumaha secara syarat tah diantarana kudu potong urat mari jeung urat hulkum. Saluran dahar kudu potong, saluran tempat saluran pernapasan kudu potong. Lamun mencitna
urat mari doang anu potong, urat hulkum henteu eta teu sah. Nah jadi kotok dipencit, barang dipencit tenggorokana doang anu potong, ari saluran pernapasan mah henteu potong, eta najis hukumna, bangke hukumna, teu meunang didahar. Embe dipencit, barang dipencit teh pas dideuleu anu potong cuma urat hulkum doang, saluran tempat berjalanna dahar doang, ari saluran pernapasana henteu potong, tah eta embe jatuhna jadi najis hukumna, najis sebab henteu memenuhi persyaratan. Jadi syaratna mencit nyaeta kudu potong tah dua urat, hiji urat mari, dua urat hulkum. Nah jadi lamun ayam besok di dahar dagingna kari-kari dipencitna sesuai jeung hukum syara, na ieu mah kajeunteuin paeh suci, harti suci meunang di dahar. Kotok hirup terus dipencit paeh, na ieu mah meunang di dahar, suci. Ayeuna kumaha masalah kulitna tadi mah awakna aya kulitan ya, kos embe aya kulitan tuh, embe hirup paeh bangke misalkan, tah eta kulitna ge atuh najis, kan najis kulitna. Ieu bisa suci henteu kulit embe anu najis. Wa juluduha tathuru bid dibagi zohiron wa batinan, ari kulit embe tathuru bid dibagi eta bisa suci hukumna, bid dibagi ku sebab disamak, zohiron wa batinan luar jeung jerona, luarna jeung jerona disamak eta jadi suci. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing jeung babi. Kulit anjing mah henteu bisa suci kajeunteuin disamak, geus digosok kumaha ge dikukumakeun ge moal bisa suci. Wal khinziri kitu kene babi teu bisa suci, teu bisa kajeun dikukumakeun ge kulitna teu bisa, geus pokona mah eta mah najis we. Tuh, anjing jeung babi eta mah najis, teu bisa dikukumakeun. Bahkan najisna najis mughallazoh. Nah, ieu mah hasil perkawinan. Silang anjing jeung babi kawin. Jadi anak babi mirip anjing. Atuh kok mah eta ge sarua, wal mutawallidi minhuma, sarua bae anu kaluar tina anjing jeung babi sarua bae eta ge kulitna teu bisa disamak, tetep hukumna najis mughallazoh. Au min ahadihima atawa tina salah sahijina, kos model embe dilakian ku anjing nyata eta teh anakan embena, eta anak embe teh hasil tina anjing, da eta termasukna najis mughallazoh. Najis mughallazoh. Lain bebae misalkan bating salana awewe jelema dilakian ku anjing. Reuneuh ngalahirkeun anak anjing, ta eta anakna kajen berbentuk manusia tetep dihukuman najis mughallazoh. Itu hukumna najis mughallazoh. Nah, etalah kulit bangke bisa suci
ku sebab disamak kecuali anjing jeung babi. Jadi anjing jeung babi mah eta najis mughaladzah teu bisa dikukumakeun. Dayeuna kumaha lamun misalkeun eta kulit teh geus disamak tapi nacan dikumbah deui sabada disamak teh ieu geus suci apancan. Wa idza dubigol jildu bila mana ieu kulit teh disamak, kulit bangke disamak, kulit nu tadina najis disamak, walam yugsal ba'da dabgihi, tapi na encan dikumbah sabada disamak teh encan dikumbah. Geus beres ieu nyamakna mah nyan encan dikumbah soro mutanajisan, maka ieu mah hukumna mutanajis. Hukum mutanajis mah nyata kena najis. Lamun najis mah zatiahna, lamun mutanajis mah berarti katempelan najis. Kos baju kena tai kotok eta berarti bajuna mutanajis. Lamun tai kotok nama najis. Tai ge kulit anu geus disamak tapi can dikumbah ieu hukumna mutanajis. Sarua okos baju kena tai kotok tinggal dikumbah gitu. Ta eta ge kulit ge lamun geus disamak tapi nancan dikumbah ieu hukumna mutanajis. Anak kala mutanajis fala yahillu istimaluhu ma'rutubati, maka teu halal teu meunang make eta kulit anu mutanajis ma'rutubati bari dalam keadaan baseuh. Jadi lamun misalkeun eta kulitna baseuh atuh engkena ka urang teh kena sarua. Tapi lamun garing pada garing henteu nanaon. Kulitna garing, leungeun urang garing eta henteu kena najis berarti leungeun urang. Henteu. Wala tasihu sholatu ma'ahu illa ba'da ghuslihi, wala tasihu jeung teu sah salat ma'ahu bari mamake kulit meunang disamak tapi na encan dikumbah teu sah salat. Tuh misalkan orang teh boga kulit geus disamak tapi na encan dikumbah langsung bae dipake sajadah eta teu sah salatna, teu sah. Illa ba'da ghuslihi, kecuali sabada dikumbah heula. Jadi hukumna kulit anu geus disamak tapi can dikumbah eta sarua kos baju kena najis gitu. Kos pakaian kena najis sarua bae mutanajis kudu dikumbah heula. Kos urang salat dina sajadah sajadahna urut kena ciki meong atuh teu sah salatna, teu sah. Nah etalah masalah hayawan. Jadi hayawan lamun maot bangke najis hukumna kecuali tadi teh nu disebutkeun. Ih sakedeung awat ieu ngaji. Can aya satengah-setengah jam acan. Terus ieu mau ngaji terus. Ngeunaheun tinggal ngomong doang. Giliran nu macana puyeng ieu. Mana jabar jeher rauhan. Aduh. Hesenya ajeun lah ngaji sakedeung ge mudah-mudahan dicatat jadi ganjaran, amin ya robbal alamin. Kajeun ieu leutikana urang teh niat supaya urang teh jadi jalma takwa. Urang ngadoa bae supaya mudah-mudahan melalui pengajian ieu urang teh dijadikeun jalma anu takwa ka Gusti Allah. Lamun jalma geus takwa ka Gusti Allah atuh mulya. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sanyana pang mulia-mulyana mungguh Allah adalah pang takwana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun takwa teh hese takwa eta imtisalu awamirillah wajtina bunawahi, nurut kana parentah Allah ngajauhan kana larangan. Urang moal nyaho parentah Allah, moal nyaho larangan Allah lamun henteu melalui pangajian. Tah ieu termasukna urang teh keur berjalan ingin menjadi jalma-jalma takwa. Kaharak hayang jadi jalma takwa ieu. Kaharak hayang ngan encan. Encan urang mah sieun kene HP-na leungit, sieun kene main FF na eleh. Urang mah sieun kene ka makhluk, bahkan dijadikeun abid ku makhluk. Urang mah nu nutur kumaha cek aplikasi. Lamun teu dituturkeun urang rugi. Giliran salat mah teu dituturkeun. Nah, urang mah masih can bisa boro-boro hayang kos batur segala macam pangkat. Urang mah dina syariat bae can becus, tapi na ulah leutik hate urang terus bae ngaji saeutik. Ngajina ulah langsung neuleuh ka luhur, ngajina ngeureuyeuh bae lah ngeureuyeuh. Soalna bisi capek. Capek. Kudu paham ieu akhirna hiji ge henteu. Mendingan nikmati bae lah, nikmati prosesnya. Tah mudah-mudahan orang dibere kuat selalu istiqomah dina ngaji, ulah eureun-eureun ngaji sehingga orang maut dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada wa matasa'aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasaniu bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru baulim minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yara zillahu fi syamsi zu fatani kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sih ya zabi mukhtatani hadhil khasaisu fahfazhatakun aminan min syarri narin wa surrakin wa mim mihani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.